Duh gening para mitra ayeuna nincak bagian ka-60 dongeng teh. Nu judulna nyaeta Si Gomrang karangan Dede Rukmana. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Wilujeng ngadangukeun. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-60. Para wargi kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda. Meunang sakedapan Santika can ngajawab. Dirina masih perang antara percaya jeung henteu. Santika ieu teh bener-bener bapa hidup kasep, Ki Karta teh nangarana. Muga tong ham-ham deui kasep ari geus saha atuh nu ngayugakeun diri hidup gelarna ka ieu alam dunya. Eta bapa hidup henteu ngabajuan, henteu ngabayuan, teu nganapkahan ka hidup. Hidup gede ukur ku emma jeung nini di dieu. Apanan kungsi ku emma dicaritakeun yen paburantak antara emma jeung bapa hidup katut nini Romlah dibalukarkeun ku pamelahna si Gomel, si Bogel gorombolan banteng karangkeng. Samalah mun taya pitulung ti nini Cantini boa-boa diri hidup kiwari geus karingaran. Jeung kana tangtu diri emak baris kagadabah ku nafsu setana si Bogel. Ngan untung nini Cantini nulungan ka emak jeung ka hidup kasep. Saterusna ningsih ninghak kanyerian. Ari rasmah bora mitra kanu eueuh harita teh. Heueuh lamun geus eueuh terutama ka kolot-kolotna anu memang nepi ka paeh alatan diroga hala ku musuh-musuhna. Oge kanyerian ari ras mun eueuh nini Cantini naon anu bakal kajadian ka dirina. Dirina geus pasti disungsi ku si Bogel. Kusabab mangsa eta pikeun ningsih eueuh deui dangka pikeun bisa nyalametkeun diri. Santika ngabadungan nini ningsih. Indung nangumar kasedih Santika ngahulang terus mikiran kajadian nu geus lawas kaliwat. Tapi weleh teu inget kusabab mangsa eta Santika kakara nincak umur 7 bulan. Jadi masih kosong ingetanana. Tapi kusabab ngahelas nemponu jadi indung. Sana 7 bulan. Oh kapungkur baheula waktu harita Santika keur aya kajadian teh umur 7 bulan gitu. Antukna Santika leuleus halung se oge ngahlas nu jadi indung ngomong kitu. Anak kitu mah memang leres ieu teh panginten pun bapa anu ngayugakeun diri abdi gelarna ka alam dunya ari tos saha deui atuh da moal nya ari abdi bijil tina beulah batu mah duh bapa sewu bebendu laksa duduka rehna abdi tos lami teu pisan ngangken. Santika akhirna ngarawu suku si Gomrang alias Karta. Si Gomrang pikeun sakedapan teu wani nyarita kusabab sieun salahnya ucap maklum dirina mah ngarumasakeun sok loba salah ucap. Ngan anu jelas poe eta di tempat nini Cantini eueuh anu teu ngarasa bungah ku tepungna si Gomrang. Ningsih katut Santika jeung nu jadi anakna. Si Gomrang papisah jeung ningsih alatan heuleuman ilmu ti Ki Buyut Cakrabuana. Sedengkeun ningsih satu tas si Gomrang lunta bet diganggu ku pihak gorombolan banteng karangkeng. Nepi kameh-mehan jadi korban nafsu sato si Bogel. Samalah nu jadi anakna sarua jadi korban katelengesan anak buah si Bogel. Ngan untung nasibna alus bet katulungan ku nini Cantini. Geus teu kasawang kumaha suka bagjana hate ningsih katut si Gomrang alias Karta. Pon kitu deui Santika para wargi anu yakin ngaku eta teh bapana nu ngayugakeun dirina bisa gelar ka alam dunya. Antukna mah sakabehna terus uplek ngarobrol. Si Gomrang terus ngaguar pangalamanana rengse si Gomrang terus disambung ku Cakradewa. Nema ka ningsih pamungkas nini Cantini sawaktu dirina nulungan nasibna Santika jeung ningsih. Tina cangkreman jeung galakna jeung nafsuna gorombolan banteng karangkeng nu dicekel ku si Bogel. Para wargi sadaya halimun anu ngahalangan caangna alam ngadak-ngadak ningrai. Sabab kasingraikeun ku somorotna cahaya batara surya di beulah wetan. Pon kitu deui kabingung kajengkel hate nu teu weleh ngancik dina hate katut jiwa si Gomrang. Jeung ningsih kiwari buyar kaganti ku rasa bagja nu taya wates wangeunna. Kirawan cipabebeurang pihak si Gomrang jeung ningsih katut Santika. Jeung Cakradewa terus amitan ka nini Cantini. Atuh pikeun ningsih lain deui ngaraka cakatena mun seug dirina rek ningalkeun kitu bae. Kusabab ngarasa wegah ningalkeun nini Cantini, pok ningsih kedah carita. Nini
kedah kumaha atuh diri abdi nini mun sok pikeun Santika sasaha pokona mah sasat gede nangan jeung nini kari-kari poe abdi miwah sadayana sejamulang ka pakandangan sorangan. Aduh nini naon atuh nu kedah dipasrahkeun kana ka nini pikeun ka saya nini nanging upami salira nini luntur kalbu leah manah mangga we urang sasarengan sareng abdi urang di ditu di lembur duku samali abdi ka salira nini terus tiasa jeung jiga ari margi diri jeung jiwa abdi tos pahatu lalis teu indung teu bapa nu aya kari jentulna anak jeung dituturkeun ku abdi sasatna nu jadi salaki. Cek Ningsih bari ngageuri dibarung ku ngecelakna Cimata. Para mitra anu mulya bari harita teh teu pisan ngatarakeun kasedih. Pok Nini Cantini kedah carita. Ningsih, Nyimas gelis, tong teuing mikiran hal eta sabab pikeun nini mah ieu. Batur tehnya tutulung ka batur lain karena aku butuh pamulang tarima atawa jasa. Lain eta udagan saperti nini anu geus sakieu kakolotanana. Tapi nulung teh karena aku bener ikhlas ridho jalan anu engke baris di sorangku nini sorangan. Keur mayeuhnya eta teh nulungan teh. Keur mah eta teh tugas pikeun sasama jalma. Jiwa nini gede dosa, puguh nini teh dosa, nini teh timangsa rumaja tung nepi ka sakieu kakolotanana geus hese ngitungna oge. Nu matak nini geus ieu tempat lain teu boga tempat nu matuh. Lain tapi nini hayang niiskeun pikir nyenangkeun hate, nyirnakeun rasa. Nenangkeun hate mung cicing di dunya nu loba unak anikna. Loba persoalanana teu kaopan teu payaan panas barana. Itu ieu pokona teh dijadikeun masalah. Pokona mah nini pangna aya di tempat teh geus hayang gancang ngamulang. Niiskeun diri bari ningali patitisan pati nu baris ku sakabeh jalma baris ka alama nyaeta maot teh ngaranna. Tah ayeuna hidup rek mulang ka lemur sorangan kusabab geus panggih jeung nu jadi salaki. Bra sing madep ka salaki sing tulaten ka salaki geura bandungan dina solot panonjang gomrang nemrak jiwa kanyaah deudeuh welas asih ka papada kaula sadalah nini ge lain gigis atawa sieun ku salaki nyai ari ilmu mah eueuh nu punyul tapi nini ngarasa serab ku salaki Nyimas teh ku sorotna sakitu bra kasep Santika ku nini diluahkeun nya muga hidup masing yakin jeung percaya yen eta teh bapa nu ngayugakeun hidup. Tong noyangan ilmu anu jauh penta ilmu bapa sorangan atuh mun hidup hayang tepung jeung nini kari hidup we nganyangkan nini dari nini kudu nepungan ka hidup mah pamohalan sabab nini teh geus hoream nempo deui dunya luar sakitunya ka andika gomrang nini mihapekeun Nyimas Ningsih sok sanajanya nini lain ka anak incu pribadi tapi dina hate mah nini teh geus ngali rasanya jeung deudeuh boh ka Ningsih boh ka Santika tah kitu. Cek Nini Cantini bari leungeun ngusapan buuk Ningsih jeung Santika. Nini nya uing ge teu bisa nyarita nu lemes hampura we atuh Nini. Hampura samalah hate teh jeung rengkak sabari pola uing teh kadang-kadang sok ieu era we kudu jadi anak itu. Ari anak sakitu aya di tempat anu sakieu cakueumna. Basa jeung carita katut rengkak paripola estuning meuni picontoeun. Nya ari uing basakeun sorangan ge cukup ku uing we. Gitu aduh nyaan aduh paling henteu urang tapi percaya nini hati uing teh bersih pek wae bisa rek dibadaya ge nyaan tah uing teh sakali deui hampura bisi teu bisa mulangkeun naon rupa kanyaan nini ka pamajikan uing jeung ka anak uing gitu nu lila aya 18 taun nganjrek di nini ngan ti uing mah pangdoa we nu dikaluarkeun ku uing muga-muga nini sing aya dina kajembaran ti isting trim paripurna kitu jauh tina gangguan naon bae oge ngan sakitu nini. Cek si gomrang temong rada ngalima sadengkeun Santika pok mahiran caritaan bapat. Para wargi kaum dangu harita Santika atuh para wargi nyarita. Uyut ngan abdi mah nu boleh bakal dongkap ka dieu uyut ari margi melang ka si coleng jeung ka salira ieu uyut nini. Ih bae teh teuing jalu da memang nya hiji bangsa sobat hidup. Si coleng sok rajeun datang ka ieu tempat nini nganya eta taralila kusabab hidup sok eueuh kitu. Cek Nini Cantini tamat si Nini Cantini cacarita na ari gaur gorobas kajeleng ka eta tempat aya nu ngagaur saterusna dituturkeun ku jiri macan kumbang. Harita teh para wargi sadaya warna coleng puguh cakra dewa katut aka ngejat soak jeung kasima
ku seremna banget macan pon kitu deui ningsih. Nunya kasebut geus kungsi nempo tetep. Ari kangaranan kasato anu kacida matak pikasieun mah matak soak. Ponnya kitu si Gomrang cacak jawara teu burung rada sentar hatenangan iwa Santika jeung Nini Cantini nu teu pisan kapangaruhan teh. Kuring Andika colang panjang umur awak Andika euy kakara caritakeun jol kurunyung. Kabeneran tadi mah kula teh rek nempungan ka awak maneh euy coleng, cek Santika bari terus muru ka si coleng. Macan kumbang nyata nu geus jadi sobatna. Si coleng depa hareupeun Santika mun jalma maminang kangga nyakeun meureun. Maneh geus nyaho kana eusi hate uing meureunnya. Yo atuh tong di dieu jeung kolot uing, sieuneuh aku anjeun. Urang pinayung ngobrolna yuk. Cek Santika terus luncat ka satukangeun eta saung paranti manehna ulin. Si coleng nuturkeun sareretan mah jiga saurang jalma nu rek ngarekeb dikarekeb ku macan. Para mitra kaum dangu, harita gek Santika diuk teu lila jorelat brek si goh coleng ge depa. Bari ngagerem harita teh para mitra bibir calawak. Nemongkeun sihung anu rangeteng sugan mamatak seukeut sawak ningalina ge atuh. Coleng sabenerna teh kuring wegah euy jeung seungah rek ningalkeun ieu tempat teh. Dadakuna mah inget ka maneh euy geus aya jeung da geus kolot jeung kuring teh nya. Heueuh naon teh geus dalit maksud teh maneh geus kolot aya di dieu nya maksud teh marengan kolot uing anu ngaranna Nini Cantini. Uing teh geus resep cicing di dieu teh. Tapi lah kumahanya taina kebenaran euy kuring poe ieu rek amitan ka maneh ngan kana pasti kuring baris terus nepungan ka awak maneh euy hape panglongokeun nya pokona mah euy bebene kuring anu ngaran Puspita nya bari maneh nyaho lain basa kuring jeung maneh ngobrol cek Santika bari ngucapan hulu si coleng macan kumbang peureum ngararasakeun ngagasrukna dampaleungeun anu ngucapan kana sirahna. Sanggeus cukup lila Santika terus ngajurungkeun sobatna. Dadakuna mah nyaeta dua kolotna teu bebas rumingkang sabab sieun ku si coleng. Si coleng da puguh sato geus ngarti kana isyarat jeung carita sobatna. Nya teu bisa majar kumaha jurung kunung si coleng nangtung ngagaur terus calawak. Geus kitu gajeleng si coleng ngagajeleng kanu bala dituturkeun ku paneuteub Santika. Geus kitu maleos Santika balik deui ka hareupeun dua kolotna. Sajona pok Cakradewa kedah carita. Aduh, kohara hati emang tadi kuat ka ngalenyap. Ari sugan rek ngarontok ka emang. Aduh, nah asa kacida teuing eta. Kaungan sobat teh aloma meni teu euleum-euleum mika sobat ka macan sagala. Duh, tarang ngrekeb atawa tara ieu naon teh nya kitu tah tarang ngegel kitu ka hideep. Jeung kumaha teh mimitina pangna bisa nyobat dalit jeung sakadang macan teh cing. Jeung abdi mah tos biasa mang mung ari ngawitan nama eta sakadang macan keur kagencet ku dua batu nya ku abdi teh batu dijungkatkeun barang lesot ari sugan teh rek ngarekeb ka abdi teh geus sieun tapi ari pek teh kala kabrek teh macan teh kala ngagoler depa nya bari jeung kaancikan rasa sieun teh terus eta awak macan diurutan meureun karasa ngeunah nya antuk nama kalah terus ngahenen nepi ka cageurna deui waktu manehna ngajurung kunung nangtung kuring luncat sabab sieun terus ngarekeb. Pangna luncat teh pati-pati manehna ngarekeb kuring kajeun ngalawan heula. Ngan edas eta macan terus ngahuleng teu nemongkeun reaksi rek ngarekeb. Saterusna manehna luncat. Tepung deui waktu kuring latihan manehna ngajorelat datang. Kuring reuwas sugan rek ngarekeb ari pek teh kalah ka depa. Bari ngepotkeun buntutnya terus ku kuring diusapan. Ari pek teh terus cicing nya antukna kuring beuki dieu wani tug nepi ka poe ayeuna. Minang panggih jeung si macan. Tak itu matak gemang, aduh hebat eta pengalaman nepi ka wani nulungan sato anu kacida pisan galakna. Tur bener mending sosobatan jeung sato nya boga rasa mulang tarima syukur kasep anaking aduh Santika atuh sakali-kali mah meureun ameng wae ka emang ka ditu kana ringgo da dina ringgo ge pernah kenek kolot hidup eta teh. Cakradewa umaja ka Santika pikeun ngajang kana ringgo dadakuna mah rek nepungkeun Santika ka anakna sugan we atuh nu jadi anakna mikawanoh ka Santika. Pon kitu desan Santika sarua nganyata kiwari Santika dirina geus aya nu boga saurang wanoja anak Saripuspa. Ari Saripuspa pamajikan si Bogel musuh satru kabuyutan si Gomrang teuing bakal kumaha jadina seug saupama
Pihak si Boge nyahueun yen Santika anakna si Gomrang, Puspita anakna si Boge. Nganu jelas antara Santika jeung Puspita geus hese pisan dipegatkeunana. Mangsa waktu harita para mitra sadaya. Kacida beurangna harita si Gomrang ningsih katut Santika jeung Cakradewa geus semiang ilit ninggalkeun Nini Cantini nu tetep nganjrak di tengah leuweung alas kobar. Nyangna opat jalma dituturkeun ku paneuteup Nini Cantini. Nya sanggeus ditemong ringkangna Nini Cantini terus asup deui ka saungna. Angin tiis ngadalingding marengan lengkahan opat jalma nu rek ngajugjug ka lembur matuhna. Sabada anyog ka jalan nu nyagak harita Cakradewa terus ngajak nyari. Kang Gomrang, oge ceuning sih miwah alo. Kuring mah terus milu ka lembur gintung teh, keun we engke pageto kuring rek maksakeun datang ka gintung. Bari sakalian mawa anak pamajikan. Rek nepungan Ki Jemar geus lila teu pisan tepung. Jadi maneh terus balik kana ringul nya. Aduh, heuh atuh euy. Ngan tepikeun ka Badira euy. Jeung ka Ki Kantanya oge ka Nyi Imas. Uing hampura kitu teu bisa nepungan heula. Bejakeun euy yen sakabehna geus kapanggih tur kaayan pada salamet kitu. Jeung omatnya ulah tepi ka teu ka ditu nya ka Imasnya. Akhirnya geus gede jigana lasa ieu Larasati teh meureun nya hampuranya uwa teu bisa nepungan kitunya. Nya atuh insyaallah ku kuring ditepikeun ieu atuh. Kang oge ceuk ke ulin ka ditunya keunah ke manta dianteur ka bapa atawa engke ari mang ka ditu wayahna kudu milunya. Teu mang insyaallah mah jawab Santika. Saterusna antara Cakradewa jeung si Gomrang katut ningsih oge Santika tuluy kapisah di jalan nu geus tepi ka jalan naringgueu jeung lembur gintung. Tuna lampahna pihak si Gomrang nu kiwari geus ngariung deui jeung anak katut pamajikan. Kiwari kumaha lampah saterusna si Bogel. Si Bogel nu tetep hatena ngageremet ka si Gomrang weleh jadi pikir keur dirina. Nya ningang di poe anu hade harita teh si Bogel nu geus tetela jag-jag deui terus ngayakeun gempungan jeung kidur bala katut Sari Puspa. Sedang Puspita mah harita dicarek tong milu gempungan ari sabab lain urusan budak cenah. Nyapikeun Puspita mah para wargi sadaya harita teh teu bisa majar kumaha keur mamasi keneh can sawawa umur ge ukur awakna wungkul gede teh da umurna mah can sawawa kata mah ku si Bogel gempungan eta kawilang dirusiakeun. Tekun silila sanggeus tiluanana araya si Bogel kedal carita harita teh para wargi. Atuh nyapari panon rutret ka pamajikan katut kami tohana. Bah, abah pasti hate bakal ngarasa nyeri. Sanggeus kuring bantrok kakuatan jeung si Gomrang. Jeung deui lain abah wungkul sadalah pamajikan ge pasti sarua. Ku sabab kitu kuring rek menta ka satujuan ka saluyuan sararea. Poe ieu keneh kuring rek ngarencanakeun ilit ka Gunung Karedong. Rek nepungan siluman panembahan Guriang Sangkala. Kuring rek mena bantu ka siluman pikeun mateni awak si Gomrang katut turunanana. Kumaha kaharti maksud kuring abah? Waduh memang hade ta tujuan teh. Sabab bener pikeun ngalad jiwana si Gomrang eueuh deui carana. Iwal kudu menta bantuan ka panembahan Guriang Sangkala nu matuh di Gunung Karedong. Abah mah satuju pisan. Cek kidur bala ngadukung kana niat jahatna si Bogel. Kuring ngarujung Kang Bogel, abdi oge memang bener. Nu nelasi Gomrang teh jeung sakabeh turunanana kudu musnah. Ari sabab lebar lahan jeung imah nu aya di lembur dukuh meureun moal bisa kapiboga ku urang. Eta pisan harapan Akang Gesari. Dari geus bener-bener satuju mah. Poe isuk Akang rek niang ka Gunung Karedong. Malah wayahna Sari kudu milu jeung Akang. Ai pikeun abdi mah moal rek baha Kang hayu sangkan loba pangalaman temal Sari Puspa harita teh. Dah syukur atuh lamun kitu mah. Jadi mun urang laksana ngalajiwa si Gomrang jeung sakabeh turunanana urang baris aya di lemur dukuh bari ngeusian imah titinggal kolot Akang. Cek si Bogel tembong Daryanaker. Atuh geus kitu mah terus ngarobrol teh jadi nema kana sejen perkara ngan tetep nu jadi bahan carita ngeunaan pamaksudanana teh. Caturkeun poe isukna si Bogel jeung Sari Puspa tanpa sakanyaho Puspita terus lunta ngajugjug ka Gunung Karedong. Anu tempatna kawilang jauh ayana deh ditueun lemur samalah beunang disebutkeun luar ti tatar Sunda.
Bareng harita sinar surya kakara medal nyinarkeun cahaya nu gumilang dumeling nyaangan sakabeh insan nu kumelip turem kumelendang di alam dunia. Satengahing jalan Saripuspa nu lempang ngareneng jeung si Bogel pok ngajak carita. Kang Bogel, hati abdi mah tetep nyeri ari rasku tinakan si Gomrang teh. Nah, meni telenges beak kadaek jadi wajar mun urang poe datang ka Gunung Karedong. Beukeun menta bantuan ka Panembahan Guriang Sangkala. Ngana eta teh bener bangsa siluman atawa lain? Akang can bisa mastikeun siluman jeung lainna sari. Ngan anu jelas di eta gunung aya tempat pamujaan cenah. Ngeunaan siluman jeung lainna kumaha engke bae. Tapi sakieu geus jauh ti lembur rarasaan teh masih can tepi keneh. Kesang geus karasa ngoprot ye, cek si Bogel. Terus ngaleng cangkeng Saripuspa. Sadalah abdi oge saasa geus salinu tuur teh Kang. Jeung kesang meuni juuh kana awak nah iraha tu tepi na tu nyakangnya. Geuning meuni jauh nah moal kasasab gitu lampah urang teh moal nyasab. Beuki ditu asa beuki jauh ka pilemburan teh. Malah nu di sorangan leuweung jeung leuweung we. Ieu mah pipir pasir mapai jungkrang lain bobohongan Kang. Saripuspa terus nyekel cangkeng salakina. Hawa geteran birahi si Bogel mimiti kahudang deui. Sanggeus sakitu lilana dirina teu pisan. Nyaeta sosonoan jeung Saripuspa maklum tuluy-tuluyan di pasir Karangkeng. Sari, najan leumpang karasa nanyak jeung jauh keneh ka tempat tu dituju. Pikeun Kang Bogel asa bungah jeung teu karasa capek. Kumaha mun urang reureuh heula tuhana pun tangkal anu pareng linuh. Atuh mangga teh teuing da moal bade baha. Pokona mah bade reureuh heula mangga atuh Kang. Tema Saripuspa. Para mitra anu mulya, anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, urang tuna heula lampah si Boge jeung Saripuspa nu keur jongjon ngobrol. Atuh para mitra kadang-kadang manehna numplekeun kasono dina sagara kasugemaan nu aya di tengah leuweung nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Kiwari urang guar ambahan anyar nyaeta di hiji tempat nu kalingkung ku Gunung Karedong. Gunung Karedong teh nyata hiji gunung ulang kakasaba tiap jalma. Sadalah eueuh sato nu wani ngambah ka eta gunung. Di ponclot Gunung Karedong aya tempat pamujaan pikeun anu percaya mah nyaneunlah teh pamujaan teh disebutna tempat Guriang Sangkala. Ari nu disebut Guriang Sangkala sabenerna mah lain siluman, tapi saurang jalma nu geus kacida pisan kolotna. Tatapa geus nemulihkeun deui kapeungkeuran kulit. Kusabab eta jalma teh nyata mangeran kabangsaning siluman. Geus teu percaya deui kana ayana pangeran anu disemah nyata Allah. Samalah eta jalma awahing ku genturna tatapa. Awak nu geus kolot geus meh buta tayan teh meunang ilham tinu disemahna bisa rumingkang tapi kudu ngaliwatan jirim nulian. Jadi para mitra awakna memang terus geus teu mangrupa we kitu. Nisbat buta tayan da nya mun buruk teh mah buruk kitu. Nya antukna eta jalma nu geus teu puguh rupa estuning kuat nyicingan eta tempat geus hanungguan sugan pareng aya jirim seje nu datang ka eta patempatan. Warang gurar heula di tempat anu hamo dipercaya ku loba jalma. Nyaeta di tempatna para siluman nu ngageugeuh eta gunung. Di hiji tempat nu teu bisa katempo ku panon jalma biasa. Nyatana di ponclot Gunung Karedong tembong aya makhluk nu kacida pisan gede tur jangkungna. Ari eta makhluk nyata bangsa siluman anu ngageugeuh di eta gunung. Nyaeta Gunung Karedong, siluman nu ngageugeuh di eta Gunung Karedong katelahnya Arya Tumenggung Geger Jagat. Mangsa eta Arya Tumenggung Geger Jagat keur gempungan. Nyaeta nyaritakeun rahayatna nu geus ngabdi ka dirina. Hayang ngulang deui ka asal ari pangna diijinan ku Arya Tumenggung Geger Jagat. Nyaeta jalma terek ngusahakeun ka sakabeh pangeusih dunya malar daek sujud ka dirina. Ulah mercayakeun deui ayana ajaran anu hade kitu karep eta jalma nu dibere panelah Arya Tumenggung Geger Jagat nyatana Panembahan Guriang Sangkala. Tekun sililati harita kadenge Arya Tumenggung Geger Jagat kedah carita. Soranya lir ibaratnya na cai kerca. Sakabeh rakyat kaula usarua pada hempak merbayaksa. Mangka ingetkeun ku sakabehna upama laksana eta cita-cita kahayang Panembahan Guriang Sangkala. Urang
sakabehna baris nambahan rahayat ari sabab di mana si panemahan guyang sangkala geus ngawujude jalma manehna baris ngalaksanakeun naon rupa cita-citana nyata ngajak sakabeh jalma pikeun mangiran kakula. Takut sabab kitu kaula teu weleh-weleh mere kakuatan kana jasadna nuki wari keur aya di lawang saketeng karoton kula. Sedengapana nyaho sorangan dalam butanana ku kula geus dicekel sarta kiwari keur dititah ngajaga taman. Cek Arya Tumenggung geger jagat bari rutret ka sakabeh rahayat dirina. Ari harita papatih anu nagarana pokda tumanya. Mangeran nahasnya kira manehna bakal bisa deui ruminggang di alam manehna. Alam kasar sedeng kabadungan jasadna bisa kitu rugsakna. Sok sanajan dibere kekuatan tetep moal bisa mulihkeun ka peungkeuran kulit. Mulitna ge geus anenoy. Mun anenoy teh mah geus muruk manehna teh dumasar kana hal eta kumaha jalan kaluarna. Biasa patih. Biasa bae patihngannya eta ieu lain lalakon enteng-enteng euy. Berat bisa manehna ngajirim deui jalma biasa tapi kudu ngaliwatan jirim jalma nulian. Dina harti manehna kudu nyorang ka saurang jalma awewe nu engkena baris ngajang gelek jadi manusia deui. Para mitra sadaya patih atuh geger gunung harita nyarita deui. Kumaha sateu kahartos pangarsa? Wah, bulet sia. Nya cara nama deuleu eta lelembutan si panemahan guriang sangkala. Ngan cina ngencar. Sina nungguan jasadna nu kiwari geus teu bisa gerak. Take di mana aya jalma nu datang boh awewe boh lalaki, mangka dirinya si panemahan guriang sangkala baris ngalaksanakeun niatna. Tas nasib.